hiji dosa maca nasalah, dua dosa pedah henteu ngaji. Kajaba mun cicing di gunung sorangan urangnya. Eta hiji. Nu kadua aya lahan jali, lahnul jali, ari jali teh jelas kasalahanana mantak ngarobah kana makna eta mah. Sapertoskeun mana nu mantak ngarobah kana makna teh sapertoskeun ngarobah Al-Qur'an, ngarobah baris anu patal. Baris patal teh kumaha? Sapertoskeun an'am ta dibaca an'amtu, dina Fatihah alhamdu dibaca alhamdu. Sanajan ari ngahajakeun mah moal, tapi terkadang tara karasa ngucapkeun hamzah jadi ain, a'udu tah jadi ain, atawa di dieu mah illa ayya kan tara karasa eta tehnya. Ngarobah baris anu patal, ngarobah huruf lebetna kana lahan jali, kasalahan anu jelas anu mantak ngarobah kana makna. Ta eta teh hindari. Kumaha usaha ngahindarina? Hiji macana sing tenang, teu kenging gurung gusuh, teu kenging target seueur lafad, lamun napasna pendek nya. Ari napasna panjang mah nya mangga-mangga wae nya. Tadi dicontohan sautek teh eta teh ngahaja supaya macana tenang. Dalamun ningali kana waqaf mah kirang utami eta teh nya. Wa qalu lan tamassanan naru illa. Ngan illa teh minangka waqaf pangamanna. Dalamun liren dina tamassanan naru mah kirang sae sabab kapayuna lafad illa. Ari illa teh hartosna kajaba. Huruf istisna lamun dina alat mah paragi ngajabakeun. Teu kenging liren lamun kapayuna aya huruf paranti ngajabakeun. Tapi da urang mah teu terang nu mana huruf paranti ngajabakeun teh nya. Tah mantak dicontohanana teh tamassanan naru illa. Teras illa ayyamam ma'dudah. Didinya aya waqofannya. Qole waqofnanya. Ari qole teh waqof anu langkung sae liren daripada dituluykeun. Ari qole teh tiasa liren, tiasa ditabrak ngan langkung sae liren. Qole teh pedah we qaf lam iya qola nya kitu tah. Aya qole aya sole kan nya. Tah ieu mah kalarasan qole. Lain cau qole teh nya. Waqaf lebih utama. Qul attakhadtum khadtum za ari za mah henteu mantul nya, henteu attakhadtum tapi khadtum indallahi ahda. Tadi dinyata kirang naon kirang utami ngan pedah daripada dituluykeun kalah liren dina palai nya. Ahda falai atawa
falayuhlifa gunahna teu kacandak entos liren dina ahda engke uihan deui tina ahda falayuhlifallahu ahda. Tah pami dina Quran ieu mah aya handapna teh di garisan di dieu tiasa waqaf mimitina ti dieu deui tah dina Quran anu kieu nya kan eta mah katingalina Quran anu rarenyepnya nu eta mah anu patumpang tindih huruf jeung baris teh kedah tos mahir Quran renyep panonna geus rada ranyam. Aya di Palasari nih Quran anu sabaraha sameter gitu jelas eta mah jigana kangelan sia tos am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun ari waqaf teh aya aturanana ngan pedah secara umum teu aya waqaf wajib teu aya waqaf haram kajaba aya sababna kan aya waqaf idtirari ari idtirari teh naon waqaf madarat nalika beak napas di mana beak napas di dinya menang liren ngan bereskeun heula kalimah eta sapertoskeun tamassanan nar teu kenging tamassanan tah teu kenging kitu tapi bereskeun kalimah eta di mana we naon seepna napas nya sapertoskeun tadi ahdang falayuhlif entos didinya teu kenging ahdang falayuhlifal tah eta mah kan kaditu tedugi ti dieu geus indit kitu nya eta dina cara maca Al-Qur'an nu kahiji mah utamakeun sing tenang teu kenging diudag-udag wah urang teh kudu nepi ka ditu tuh tungtung nama panon kapayun huruf kaliwat atawa gunah jadi poho sabab targetna di mana di payun tuh di ditu nya tos